anu ijib anu najis anu panggoreng-goreng hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh anu pang najis-najisna pang ijib-ijibna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa inna mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rizza wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr dua judi mesin tilu ansab opat azlam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa ati'u Allah wa ati'u Rasul واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين Allahu a'lamu bimuradi wa ati'u Allah lan pada narurut sira kabeh ing Allah wa ati'u Rasulan pada nurut sira kabeh ing Kangjeng Rasulullah wa hadarulan pada wedi sira kabeh al ma'asiyah ing pirang-pirang maksiat fa in tawallaitum maka lamun mengos sira kabeh an taati saking taat falamu maka pada waruh sira kabeh maka pada uninga sira kabeh annama ing pasine ala rasulina ikut tetep ingat se utusan ingsun agung al balagul mubin utawi nekakeun kang nyata ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين Allahu a'lamu bimuradi laisa laranana 'alal ladzina ikut tetep ingat tasawung ake amanu kang padang iman kenya ladzina kabeh wa amilulan padang amal ya ladzina kabeh as-salihati zaka amal kang saleh junahun apa dosa fima ta'imu ing dalam barang kang marangan ya ladzina kabeh akalu tegese pada marangan ya ladzina kabeh minal khamri wal maisir saking sajeglan judi qabla tahrimi ing dalam sadurung eden haram keniza mattaqaw tatkala tararakwa ya ladzina kabeh al muharramati tegas tatkala ngaraksa ya ladzina kabeh saking kang dan haram ket wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabeh wa amilu sholihati lan padang amal ya ladzina kabeh zaki amal kang saleh sumatauga tapau kari-kari tararakwa udi ya ladzina kabeh wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabeh sabatu ala taqwa wal iman tegese tararatep ya ladzina kabeh ngatasi taqwa lan iman sumataqwa wa asanu kari-kari taqwa ya ladzina kabeh lan gawe isan ya ladzina kabeh amal-amalan ngabecikakeun ya ladzina kabeh amal wallahu lan utai Allah yuhibbu iku kademen ya Allah al-musinin ing kang gawe becik kabeh bimana nahu yusibuhum kalawan mana satuhune Allah iku ngaganjar ya Allah ing musinin ayat ieu mah
ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlam, termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak. Nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dia hukumna tari jusum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan rawong kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijib eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-gorengna eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh eueuh nu pang nejis-nejisna pang ijit-ijitna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa indah mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rijsa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu opat hiji khamr dua judi maisir tilu ansab opat azlam sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kemis menteu komo Cilongok mah eueuh bae ngan di mana-mana orang Cilongok masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi masyaallah jorhe jasa urang kota mah batuk na ge homer nu seungit teh urang dieu masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna beuh masyaallah bala-bala jore paneta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek
kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedengkeun kapan eta mah musyrik ta manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu eta bahasa fajtanibu teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dia teh zahirna amr teh kapan lilut atuh siahai dengekeun ku sia urang Cikupa urang Pasar Kemis urang Bojong urang Belaraja urang Tangerang sakumna bae Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisum min amali syaitan atuh pantadi buah atuh ku sia jauhan atuh goblok sarua jeung kitu awas ya mun teu make goblok eta tak ada fajtanibu amr wajib sia ngajauhan lamun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i deuk ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu ma'ani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram di dina Al-Quran mah wa yahrumul khamru jauh wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa fajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun
manawa anjeun ai hayang mah anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kebahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinabi minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal akhirah. Gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si adik mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua ari ku majikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus di ditu geus wari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui geus teu dage lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa ka dinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus ka belah deui ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah-wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja kai jelema-jelemana ulah pajar gaib siapa mah pajar gaib bae tuh deul ka kukun menyararaho tuh Masya Allah nya sok di harapan guru hehehe cek anu aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani ya letik mah wani kan gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeuleum dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil tidak alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah magus ya Allah bae tah tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di duniana urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil ghamri wal maisir dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah
tesa salges mabok bage tesa salges judi bage boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapak jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapak jeung incur ribut iyalah pagawean jahat luar biasa tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nuju di haju salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah terakhir wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya fa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya Rasul mah teu aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nyana mah ngan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikeun ku tabiin geus teu aya disampaikeun ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh di Pandeglang loba keneh di Serang Pandeglang di Serang loba keneh saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintahna
Pemerintah teh dirina artinya nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teu rakajeun ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan, mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol, deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon bung jarah? Pan nyana baheula dakwah. Abi dakwah na ge dibayar ieu gua. Ojol teh mah dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya, maot. Masya Allah, nyana pernah datang ka imah aing nasehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana. Teu maksudna angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana nasehatan ku neuleuna ge kana nasehatan komo lamun geus ngajina kana nasehatan. Emang teu maksud ojol. Teu maksud ojol jeung dunya. Geus maotna jelema daratang ka makomna. Hadiah ka makomna, ziarah ka makomna, deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunya pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, rahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya yen pondok menta, yen majelis menta, ojol teh nu kos kitu ngaran. Mal beres. Yen kudu yen majelis manyanana atuh. Ai masyarakat titah nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikan geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunya. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hate nanya teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan
nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek niat eta sok di non karang-karana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang tibeting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena terindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet lamun teu katarima atuh bahaya lantaran fajaza hukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teu daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mentak kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Assalamualaikum enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kredit hareup mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing ieu aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya
Deres kene eta mah deres kene eta kos kitu deres kene deres. Nu kieu Waalaikum geus ceurik bae. Oh nya bikang di mana? Di mana bi? Oh udah deket cenah di dinya. Aya naon? Aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit. Ya. Iya. Aduh boga salah kita henteu si budak. Mun teu onam. Artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge baik aja manginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakal fa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir. Aya eta dulur urang tatangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa ahsanu
nu penting mah takwa jeung ihsan. Nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah. Nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat. Nomor kedua sumattaqau wa amanu. Nomor katilu sumattaqau wa ahsanu. Aya 3 ittaqauna. Loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina. Ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame. Ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan. Nu mantak aya iman, aya Islam, aya ihsan. Aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh. Nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna. Ittaqau nu pertama ittaqau iman, ittaqau nu kadua ittaqau Islam, ittaqau anu katilu ittaqau ihsan. Nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat, ittaqau nu kadua ittaqau tarekat, ittaqau nu katilu ittaqau hakikat. Mantak ge iya aya ihsan, terakhir mah ihsan, hakikat ye summa taqau wasanu. Ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan. Berarti anu ittaqau bi nafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses mika di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit ge sieun nya mah. Waalaikumsalam. Ti mana ieu? Ti atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Barang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit lah. Barang dibuka teh 1 juta. Lah leutik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka atut. Daek. 1 juta mambung. Pan aya 5 daek kagok ka neraka. Aduh, ngan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP. Maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ini umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, Masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji. Mereka 2 summattaqaw wa amanu 2. Mereka 3 summattaqaw wa ahsanu. Masya Allah. 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summattaqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ala taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah.
supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta, bisa ente naik kapal atau naik Apollo. Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngajinya terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah. Campur jeung naon? Waya ngaji-ngaji waya datang ka imam nonton TV melulu. HP bae meuli nu anyar deui. Oh, budak. Trizi HP nage geus. Mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan. Mamawa HP keneh bae. Ya Allah, ya Rabbi, tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mah moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh. Setengah hati, kudu nalan, pican, plus, meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah, eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu? Lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro neukna naon tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese. Aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi ti parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui. Menang saminggu dari cokot deui HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu, jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu itu bisa pepegatan ndek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadaanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heulangan lah cenah disebut ortodok geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir teh ku otak. Ya Allah ya Rabbi ya ndek naon ya ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman
tapi tetapnya masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Aku hari mata geus beres ta eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun. Ku hari mah geus menuju ka Gusti Allah lah. Tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu keke-keke ente mah rada gede, endek gede dek leutik ente bae kula. Nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza ente aing ka jeung teu make Avanza naik angkot aing. Geus teu bae cek aing teu bawa, da bawa ka ditu. Sugan hayang ditambahan teh hayang. Soalnya atutna kawin jeung aing. Cari kadang sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge. Ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres, di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Jang kiai atuh mimba bi komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh beres. Ulah. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Ya berem sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae cenah aya di ditu. Cenah aing kiai. Ku batur mah aing di ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat taqau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun. Allahu akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak mereka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hiro sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah. Allahu akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Moal bisa lamun aya hahalang Allahu akbar. Kamari 500. Lamun ka panggiriasana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui nya. Hayalanna kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda. Allahu akbar. HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya, buatan Cina sih sabaranya, cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu. Moal beres cak aing moal komo anu nga HP. Allahu akbar. Ting tong saha eta? Iya kana budu aya ting tong. Wa iya kana saya urang mah kitu salat. Tetep celi datang ka ikhlas bae. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu. Batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah saya kitu wah di tarekat teh batal. Ya mah teh saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah. Oh, bohong. Deuleu syarat aya 40 persyaratan. Masyaallah. Lain haram. Haram mah henteu HP ba. TV henteu haram zatiahna, jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap.
Tapi make kene HP geus cuma syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu gos ieu mah. Geus kabaca ieu mah kabaca. Nah, ieu keur carita Nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan. Boh nomor katilu mah geus jadi Summat taqwa sanung sieun kapaharaman. Sieun kapermaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman. Kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh ya. Kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah. Pan urang teh diangkat jadi wali karas. Mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh. Aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa. Mana karasana? Asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang. Geus nyana teh ya engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali. Begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa. Aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing. Dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika ngeunah ieu we ibadah nu bener mah ieu cekena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal ju urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man gereget eta urang kitu mah urang kalau kurang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah makanya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aja taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusi ya geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah ieu atuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jai maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol teh nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kulu ge ulah maca kulu salawat bae jeung maca salawat ge teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aja nyana dakwah di gitu, cok kidamiati ge, itu menang babacaan. Ngunaheun ja ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hesek jasa.
da kekidam teh mah teu kudu babacaan cek cenah ge ngeunaheun hebat panda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasi kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh henteu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los hendak abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula jadi teu bisa doana kulhu bae kulhu cek Ki Bustomi teh tohap kulhu aya saing kulhu deui kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh usada ti wuduna kene taklid atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnya na beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres tuh kemudian kita jong keluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang jaterab atuh jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke kasolatna ge terus gitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cenah teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel ji antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu ulah mah keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teh batal balik aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ye takwari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar
Masya Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan orang kabehan diraksa ku Gusti Allah, diberi daek takwa ku Gusti Allah, diberi sabar ku Gusti Allah, diberi ihsan ku Gusti Allah, sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika yaqulu kudadap ing dalam mangkono wa fi dzalika lan iku dadap ing dalam mangkono mazkur yaqul mujabidu ya Umar bin Sa'ad Bartawil faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun lanzilamul karai warai maniyati warji muslim bikotli Husaini lanzilayati menggongkan insul karai in kerajaan negara raya lutai negara maniyati iku kangen Arab-Arab bini Nisun warjiulan balikin sunnah semua menekan doraka kang dosa bikot Husainin kalawan ngebunuh Sayyidina Husain antara neruskan lu kemari dengan hayah kabang boy ku pamerena sehingga dijadikan pemimpin Umar bin Sa'ad, dijanjikan bakal dijadikan Raja Madinah Rai di kota Rai. Akhirnya manehana siap untuk membunuh Sayyidina Husain. Ajengan nyanyi la anzilamul karai yakti kaula menggon di negeri Rai, di kota Rai sebagai raja. Warai itu maniati di kota Rai teh tanu daerah para ku kaula kajenting aing mangabunuh Sayyidina Husain teh asal jadi raja baik. Warju tapi sanggeusna kukula dibunuh kuring babalik penuh dengan dosa ku sebab mata ini ku sebab ngabunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh ku ngaran Umar bin Sa'ad hanya karena hayang jadi pemimpin. Mantake pokok pemimpinan ada jahat anu luar biasa. Apapun yang terjadi kepemimpinan penting aing jadi gubernur. Jenteng aing mah kajen kumaha ge usahakeun Gusti aing mah jadi gubernur duit ku aing diambalayakeun kieu nu hayang umrahkeun nu hayang mobil bare ustad nu hayang ngabangun pondok itu penting aing jadi gubernur ulah eta bila perlu bunuh Gusti. Masya Allah lain ku ari bae ieu baheula tah Umar bin Sa'ad teh kos kitu. Masya Allah karim. Sehingga Sayyidina Husain cucu daripada Kangjeng Nabi bunuh ku jana hanya semata-mata ingin jadi gubernur di kota Roy, di negeri Roy. Atuh cacak baheula kos kitu teu komo ku ari. Nu mantak ge beuh deres tah mun dibere mobil mah hanya supermi saja. Ngegila. Masya Allah. Duit seberapa juta? Tuh, dia mana separuh ribu? Belah dia. Tuh, 20. Beda-beda kan. Nu di dia kelurahan mana 10.000. Tangkorak sih yang ngomong tuh. Nu di dia 20.000. Aduh, ya. Itu. Ini sabaraha miliar, sabaraha puluh, sabaraha ratus miliar disebarkan. Nu penting yang jadi gubernur. Nu nyogok jeung nu disogok. Iya insyaallah di akhirat bakal ditempatkan. Alhamdulillahirabbil sedikit ulah jauhan meureun. Sekitu we pokona mah teh. Bersih ulah diajak-ajak hirup teh kudu ngatur sing hade lantaran kepelag batuloku tulang nu gede. Komo geus kolot mah tinggal salenggah dua lenggah heundeui ka kuburan sing hade sing rapi besi bae ku sebab sakitu jadi mamala.
rugi anak kurang geus salat tingongora puasa tingongora geus istighfaran di deket akhir hayat calengkah dua lengkaheun deui dibendu ku Gusti Allah sing hade kaharepna sing hade jasa kaharepna kula mah urusannya jadi gubernur jeung henteu teh mah urusanna tapi urusan urang jeung Gusti Allah sing hade aya nu ngomong kiai teu mah kiai cenah atuh teh mah kabagerannyana mere ka urang kok make diharamkeun eta mah kieu uci mah cek ngana kudu ngaji deui atuh kajen aya kudu ngaji deui sia mah terus bae kajen dibebaskeun ka neraka ge aya teh kiai nu ngomong kitu kadenge ikut ceuli aing aja teu marah teh naon gara rasakeun bae sabaraha taun ta mobilna sabaraha taun ta pondok pesantrenna deulekeun ke bisa pan teu macakeun utawi ka masyarakat deulekeun geus aya sia nita ngaji deui ka aing mah geus deulekeun deket kiaina ge teh jauh deulekeun mah pokona mah ye itu kadang jasa jaga celi kudu ngaji deui cenah tah ki uci sabira urang mah dibere atuh nu kira hadeui sakjana teh masalah bila perlu minta deui sia ka ditu ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondokna deulekeun bisa teu macakeun utawi aya santrina nyanana embung macakeun sangeuk aya nyanana hayang santrina eueuh jadi emang teu kumaha kitu aya je kiai ngomong kieu kabar ieu mah cenah ngaji lobaan kiai 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku aya hiji acan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal geus karasa encan kebal menurun sakena tina 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong saha dibendu ku Allah teh geus aya keneh aya deui nu ngomong ku hari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirna mah nu ngaji mah arayangan kulana dibere sangeut ieu dosa naon sakjana coba kiai pangnempokeun oh masalah ieu kamari milihna ka sa aya sia lawan sia bebendu Allah ngeuna sia dibere duit deulekeun balukarna mantak kula mah bawel ge kajen aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu saatiga-tiga ngan ieu urang balalener bae sakedeung deui hirup teh aja moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeuleu ku mata urang acak-acakan kiai teh aduh masyaallah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyanana hayang ngembangkeun ilmu teu bisa eta di zaman tangkorak koneng teh sing hade teh tangkorak adanya ku teh sia tangkorak awal meureun aing greget jaga kiai masih kana milih Golkar kana bae aya tokoh Golkar ulah didengi cenah kieu si mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon carekanan aing ku sia di jauh saneekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong kitu cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura ngomongkeun aing teu nyeuri saeutik-eutik acan geura modal sia ku aing diunjuk di hareupeun sabadia sia ku aing kadege ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengembang pondok pesantren ajur kunaon siatan ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masyaallah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak siatan ngomong lain aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut mah resep Golkar ajur di Bandung mah resep Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intian kita nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri panjana nyana teu ngarasa nyeri atuh nyana teu ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceurik duh cenah kiai ulah duh mobil ka mana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu
tuh nu mantap kita tangkorak Ieu cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh fadayaku alaihi la'in maka ngarupakeun ya witu saya alaihi ngadase Husain alaihi ngadase fadayaku maka ngarupakeun ya Umar alaihi maka ngarupakeun alaihi ngadase Husain obo alainu kang den lanat asada tadikin kalawan lu sangat-sangat ngarupa keganane wasada baina yadaihi lama peti lain dalam antara reping Husain wa dia tarik martalakan inda dalam nilan qatalahu yaumal jum'ah Tikamarinya tamateni alain Husain dalam dina Jumat wakila yauma sabti al-ashir minal muharram dan ucapakeun apa yauma sabti dalam dina sabtu kang kaping 10 saking muharram wa qala ibnu abdul barri lan ucapa ibnu abdul barri wakila lan dan ucapakeun apa yauma lahad dalam dina ali ashrin madaina minal muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan muharram binaudin minadil kupah kalawan panggonan kang tetep saking tanah kupah yuqalu lahu Karbala kang den arani lahu kadua adil kupah apa Karbala wa yurabu aidun bitufilan den kinawaruhi ardin edang maning kalawan tanah tufa alaihi jubatun min khuzin lan ikut tetep ngatasi Husain utawi jubah kang tetep saking sutra min khuzin dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan uta Husain iku anak lanang 50 tahun Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Husain baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Husain Dumantak Fadayaku alaihi la'in asyadat tadiq maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi jeung nutup diantara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu sehingga nyana ngabunuh ke Sayyidina Husain padahal Sayyidina Husain mah penerus Kanjeng Nabi tapi kunyana dirarat kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain kumane anana dihabiskan jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan anak Golkar mah mutuskan perjuangan anak doang jelemana mah henteu tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu pengawannya tadi bunuhna iya umal jumati di cenah kiai di dieu loba urang Golkar kadang-kadangan ya umal cenah moal ngaji deui minggu halus tadi itu sia malur teu kudu ngaji ka dia jangan beres Golkar deui apa korupsi apa barengan tan cenah kiai nyan lain nyan deui aing greget jasa atuh guru aing ge di ditu hiji pan beunang ku Golkar masyaallah salah sahiji guru di Garut aya nu hebat jasa beunang ku Golkar lantaran zaman Ali Murtopo datang ka ditu dibangunkeun ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jentoy kajen toy sacablakna ngomong sia ka aing greget puguh sia Golkar kabeh lah pokona mah geus eueuh Golkar mah tanggal jaringeunna geus acak-acakan ku ari mah diangkat deui ka Burijal ya umal jumati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila ya umal sabtu cenah Sayyidina Husain dibunuhna pas Sabtu bon ta Golkar ta minal muharram kan jadi kuas kieu teh cenah cek sakalna poe Jumat terbunuhna cek sakalna poe Sabtu cek sakalna poe Ahad
Mazbulu ma baina minal ma'rab di hiji tempat di mana min ardil Qubah disebut Karbala, ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara, di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain. Mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain geus teu kajagaan ku tentara, pokokna asal haul Sayyidina Husain di Karbala jutaan manusia komo ti Irak jeung ti Iran disebut wa yarabu ayadon dituf waktu dibunuh nya make jubah min khazidakna itu sutra buatan negeri dakna umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib, ka para syarifah, sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.